Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Tania jeung simkuring Nabila dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta ngeunaan tindakan bullying ku rumaja janten topik obrolan dina media sosial. Dina minggu kamari aya 3 video tindakan bullying anu viral di kalangan masyarakat. Jeung kajadian ieu dijadikeun palajaran supados teu kajantenan deui. Tindakan bullying anu direkam jeung disebarkeun ka media sosial beuki loba kajadian. Di Sidoarjo aya 2 video anu viral jeung nyebabkeun warga khawatir. Salah sahijina nyaeta tindak bullying nu dilakukeun 4 siswi SMP di Desa Kramat Jegu. Tindak bullying ieu direkam pas Oktober 2017. Ngan tetep dijadikeun bahan omongan di media sosial nepi ayeuna. Dimasar kana informasi ti Kepala Desa Kramat Jegu, tindak bullying ieu disebabkeun ku asmara. Sanajan dilakukeun mediasi sareng aparat desa jeung aparat kepolisian, korban bullying ieu ngaku yen manehna trauma nepi ka titik di mana anjeunna hoream indit ka sakola. Sanajan sakedeung deui bakal nyanghareupan ujian nasional. Korban ngaku yen anjeunna masih ngalaman bullying jeung ancaman lamun papanggih jeung palaku. Warga korban miharep sakola bisa ngajaga budakna sangkan bisa tamat sakola nepi ka lulus dina sababaraha bulan. Salah sahijina di daerah alun-alun Kota Tasikmalaya. Salajengna simkuring langkung dina salah sahiji video. Kaayaan kuliner di alun-alun Kota Tasikmalaya biasana osok rame di hari Sabtu sareng Minggu. Seueur peminat anu datang ka alun-alun keur jajan sareng ameng. Komo deui ayeuna bulan Ramadan seueur nu datang ka alun-alun jang ngabuburit. Jadi akhirnya aya di alun-alun kulineran di sekitar alun-alun. Dia sareng bekas Bapak terus sedang halang gitu. Salapan tahun ya. Padik sa jualan di dia teh kumaha? Kami jualannya alhamdulillah. Saya kadang sepi, kadang mana ini lagi dagangan misalnya. Iya kan biasa lah, jalannya biasa gitu. Saya menang, sampai kadang nanti ikutin masalah. Karena satu sampahnya di bersihan dari ada kayak di bidang ya. Mung sakitu nu dipikahatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal tepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.